Ya peluang kurang nu terakhir lawan Citi Cilor kadereh deui ya. Asal pemainnya Papa Victor ngarugetkeun. Sia na teh ka aing. Aya ning Mun ayeuna nepi ka eleh, mana yang ditarkam kabeh. Hehe, mantap Mamang BH gitu bener, perlu ditegasan. Tah sia daek teu main ditarkam sia. Embung atuh bejir, serius mainnya. Ada Siki. Damang Mama. Saya main lah alhamdulillah. Ya si Mama tiras naonnya maya sawawu bau leungeuna. Kakara Siki. Astagfirullah. Paingan bau baik clean. Buru mainna balalek tong hareuleuy, tong hareuleuy. atau mau sebenarnya nyo. Sia Pak Dadang. Pak Dadang main teh. Kok jadi butuh. Tam ka dieu. Pulan. Nyepang deui teh cepet. Aya Mang BH. Kok ngeneng teh ini era ngecolok heula cepet heuh. Aman. Siap asupkeun Dani. Hade, pada maneh. Aduh, aing mah ya. Asup. Tahan gitu karek penakluk ka. Si Dadang modal kene lain cuy. Apa? Alah, tenangan kieu patut burung atuh kadarinya Persib. Ah, mana sang penakluk teh bisa ngasupkeun tah. Gubuk ah lila. Cengos anjing tukang salep teh ieu mah. Oluan sutakor kopok. Anjir mau kejar si Darwis. Tuh benang. Oh, ini siapa? Mal balik ieu mah si Dadang udah asup. Ah, teu di WC keneh saya tahu mah. Dadang mah bagi seblak dah. Jadi nyeri betul. Aduh, aing mah rodak geus kabogolan dua karek babak hiji. Ah. Rodak Mau balik. Aing katarkam deui mah mau balik. Sia main bola teh itu serius teu. Cara awal anjing lain jumaahan. Ditimpa sok aing aduh resot anjing teh. Padahal malah lohok ka sia ka aing. Aing ngomong teh jawab lain ngejeredog sia teh ah. Aing jadi ngomong serangan kaki. Mun coblak ti anu gelo. Jawab nih sia yang katarkam lain. Alim tuh ngomong beho. Matakan babak kedua sing balik. Etam sia jawab kalah keluak lieur jiga nek bangsa. Nah, saan maot? Nah, mau balik. Kali itu sia katarkam ah. Nganakeun teuing ka aing. Teu bisa mararain sugan sia teh. Awas mun babak kedua teu meunang, beneran katarkam ku aing. Mau balik di panonang surung burah balik mainna. Udah masuk porok main. Asik euy. Ye, Dadang asup buru. Gawat si Dadang lain mah ai. Lain main ka tadi. Dan alus we kuplukna ngenyum loh. Ulah jangan naon. Yang ngeret jukut anjing. Buru bikin ku Dadang masukun. Aduh. Tunggu euy. Ayo Dadang mah mulai paniknya lo kono. Dadang, buru langsung ke Dadang. Aduh, benang euy. Benang gua aing. Haba. Ih kalau gombang kalau mau Dadang. Hop. Gol. Dadang bisa. Kalau punya win. Ah, aing jadi kebobolan kieu euy. Mas bener modal mana teh Dang. Tuh korososnya ku tulang bohong. Kasupan ku Dadang. Ojan, mangga lebetkeun deui. Nuhun ayo. Anjir ya Ojan. Tah, kita lain Mamang BH. Nyacamnya ka juru. Yes. Asup pang salak. Aing si Ojan ah. Tuh teh bagaimana? Hade nik meni El Pelem. El ngojay bekna. El gilek el asup. Ye, tukang salap modal. Yo, Mamang BH mana botak? Pan sia ge sami botak. Ah, ribu aing mah. Jadi malik eleh ieu. Geus bener aing mah jadi pijat keliling deui di jalan. Tah kitu marahen teh aing kudu rantang heula urat beuheung karek balalek main teh ah. Kulan, sana maot. Siang ledek aing etam. Aduh ya katarkam. Ah, mau jadi we nu cepet teh. Tong kitu atuh. Ya teu maaf. Bantu pertahanannya. Siap kicu, Mama bantuan kicu. Aduh, milogor euy, kudu ganti ieu kutang teh. Aduh, ih teu geunaheun slogor. Eta saha? Sioko pendekar Jawa lain. Piraku sioko monotot kieu ah. Ka aing, jeng ka aing lain ka sia. Masalahna ka abi. Si Dadang cadangan deui lain ieu teh. Nah, tara mainnya sakit geus katilana mah sehat. Roromeheunana keur penyembuhan cenah. Aing ge keur warga main mun bejakeun mah duh. Tong maksakeun nih si jadi mamala lah ya dipejaan ku si emas cumuun teu kudu sareng teuing cumuun. Soalna maneh geus eueuh peluang. Maneh oge sarua geus malah asup cumuun lepas we main mah agak pelatihan maneh gambar manuknya maneh gambar sikina cumuun hep ah wah siki tempatnya belah dia sih beli naon maneh boleh sihnya tuh gesok salalam lah kurang mulai baik cumuun siapa mas orang ngebajaan heula berudaknya mangklok mang ka dieu atau dipoto heula sakodong cumuun hampura lumayan ya uploadnya na IG aduh Mamang BH teh mainkeun di si Dadang ieu teh eueuh siap barudak cumuun piriwit mulai cumuun Yoko serang Yoko ambil Yoko handek weceng ku aing ulang pikeun ka si bocah tua nakal tah bari mah bocah bikin ka aing bagus amat yes as karek mulai kasupan ah kail umpan ka aing ieu bagus mah ieu ku aing urang habek aduh tak asup deui ah masuk bocah tua nakal bagus ku weceng ku aing urang udak sia nah dua aman dilewatkeun ku aing ngagarubrang ku aing kagok hiji habek gampang sekali. Tengah-tengah asup sia. Enggak dong. Gua masuk. Barudak buru serang bareng ngarak panik. Tah, ku aing beunang sia. Kadek lo ku aing beunang. Syuting aku aing urang asupkeun. Habek beunang eta mah Ciro. Abang.
Yes, dong. Tong ka atas sih, tong. Kau yang masukkan deui. Habak gol. Yes. Yes. Tah mikir ngasupkeun teh. Aing kudu kompor ka saya. Aduh, geus beunang deui ku aing ieu. Bocah tua nakal. Siap, umpan. Asupkeun sia. Gampang. Habak. Asup deui. Si goblok terkenah ngena hayang ngelog-log aing. Wah, aya si Eldadang. Asupkeun Eldadang. Hobok tuh nya, udah dong asup. Oh, babang beha mah lentar tadi, dadang teh asupkeun atuh. I love you Neng Wiwin. Tah, asupkeun deui Dadang. Resepnya meng bawa juga di pasar, mau dijual beli serangan kieu. Asupkeun deui ku dadang. Hobok. Udah tuh asup. Ngali anjir ku aing ulang serangan dribble anjir asup anjir. Aduh, nyeri anjir priwit pelanggaran. Penalti cemuun. Anjay. Anjay. Naon ari siam nih rujit uncai-uncai kitu cemuun. Geuleuh aing ningali beungeut maneh cemuun. Buru tak cong LTI LC ya wasit. El habak. Yes, el masuk, el bawa ku aing bolana. Buru el bagi, bisi kaburu el beak, el waktu priwit gesan tuh nya kerek ge el ngomong geus el beak. Bang, kunaonnya pokoknya pan huaran Agus sok tara balalegnya. Tuh boleh kumaha pes. Oh, tong fitnah Ciro, pan aing ge Agus Sanca. Heeh, tah jiga maneh kita balik, gak pernah heading pasti ka luhur tara asup. Oh, bener sih eta mah headingna tara nulu. Kitu cek aing ge. Terus aya tetangga aing ge ngaranna Agus teu balik deui. Kumaha eta ka aing nginjem duit yang berobat cenah. Aing geus dibere, ngadan dipake bayar hutang mawana. Apa aing ge eta mah si Agus sedihnya. Nah, mana apa? Ayo deui pes. Anu anyar Agus nepi ka sebelun. Ayanya Agus nepi ka sebelun deui. Agus naon ayeuna nu anyar? Mone apa tuh Agus Misbah? Mone orang Jawa telin? Eta. Emang kunaon sih eta? Pan eta Ustad? Nya eta. Matak bener euy. Adang teh leuwih tinggi daripada ilmu. Ongkoh ukur mere ilmu. Tapi ka tukang teh manis nyebut goblok. Pantes purun. Beureum meredang. Orana huruy mah mun keduaan atau ka babaturan. Eta mah di tempat rame atuh nya karunya. Ngobrol wae, buru fokus latihan yang menghadapi Jejang. Lo kapal tuh? Apal naon? Ada peluang orang di ACL aya kene. Peluang lu tak apal. Ting kumaha? Camplong mulai mau kapten teh. Udah apal atuh. Tanyakeun coba ka Mamang BH. Hei aki-aki, amari blundernya ke ngalawan Jejang. Naon sia? Ngan diinget-inget wae. Geus lila bar kejadian teh. Era aing teh. Tong kitu klo karunya satu geus aki-aki di jantungan. Nah, ieu mah bercanda we, Dang, ngarah menghangatkan suasana. Barudak, cek Mamang BH, hayu latihanna urang di luar deui. Aduh, hoream euy, panas. Udah semangat eta, gara Persib kengeng lawan Jejang. Ayeuna mah latihanna aya Upin Ipin Gondrong. Maksudna saha? Amail ka abi lain? Kadek blunder deui. Hei, aki-aki. Awas ya mun blunder. Sia nyeri, aing Mamang Hodak ngebag-gebug gue nyeri awak anjir teh. Nih, Jejang teh Cina nya. Duh, kumaha gitu? Mana apal teh bahasa Cinana puasa? Nanya teuing teh apa? Naon Puasa bahasa Cinana tong tuang siang-siang. Atuh rame maneh mah. Sia mah aing sebenarnya hese mikir eta teh. Lucu. Tuh geura ada aing tengah bodor lucu sia mah. Papa Pikton kadean blunder deui. Ganeng baksat sia. Pokona awas we, mun maneh anu blunder digantung ku aing di tatal toge. Ngewa geus aki-aki mah tong gede amek. Aduh aing mah yang modal euy. Alah pinuh di WC-na. Lah dieu sugana aing nu kosong WC-na. Lawan Jejang mainna di Bandung. Bakal loba nu nonton moal nya euy nya. Sugan we atuh loba nu nonton. Marah semangat euy. Oh, pilihan lain euy. Lawan Jejang terakhir mah kudu menang, kudu 3 poin. Emang punaon pes? Nya ngarah lolos we ka babak berikutnya. Lamun draw lolos moal pes euy. Aya kemungkinan lolos Dang, tapi na kumaha hasil batur. Usahakeun mah kudu menang euy Dang euy. Tong sampai ka draw, komo sampai ka eleh mah auto modal. Naon Ciros ya? Mau modal. Mana yang ledek ka aing lain ngomongkeun aing keur modal. Aduh jadi beuteung di. Dang meteh ramol. Mulu kok jadi butung yang modal hulu. Ih, padahal mah bareng yang wajan. Eta tulisan naon nih badak gitu. Sang penakluk anjir hadeng. Sang penakluk. Mana itu ceng? Anjir. Penakluk randa umurnya Persib teh. Ngeledek Persib yang dikedek ku aing. Piriwit. Mulai cumuun. Kalem pes tong dilawan. Keun sih ngocoblak sorangan tukang salep malah. Tukang salep yang kereta lain. Hehe, bener teh tong dilawan lah antep we. Salep yang bodognya sugan mana pernah meuli. Oh, jangan atur bapak langkakan aing. Siap asikeun Dani. Hadeng. Pada mana? Cung aing. Aduh, aing mah ya. Puasa mah. Tah nu kitu karek penakluk ka. Cenah modal kana lain cuy. Habak. Alah.
tenangan kieu patut buru atuh kadarinya Persib. Mana sang penakluk teh bisa ngasupkeun teh. Gubuk lalila. Cengos anjing tukang salep teh ieu mah. Oluan sudah korpok. Anjir mungkin diri si Darwis. Tuh benang mah. Oh anjing siapa? Wal balik ieu mah si Dadang udah asup. Tuh di WC keneh saya tahu. Kadang mah pakai seblak dah. Jadi nyeri teu. Cikwel urang-urang yang habak. Aduh, kena el kombong ke membuang. Ada siapa naon pakai jenggaya Aryan Demasif segala cumuun. Dadang asup orang main. Asik ye, kadang asup buru. Kawan si Dadang main mah ai. Lain mana tadi dan alus euy kupluk nang nyeum loh. Ulah jangan naon. Yang ngerejukut Anjing. buru bikun ke Dadang masukun. Aduh. Tunggu euy. Ayo Dadang mah mulai paniknya lah kana. Dadang, buru langsung ke dia. Aduh, bedang euy. Benang gua aing. Habak. Ieu kana gomong kalau mau Dadang. Hop. Gol. Dadang bisa. Alap nang. Aing jadi kebobolan kieu euy. Mas bener modal mana teh dang. Tuh kalau sosonya ku tulang bohong. Kasupan ku Dadang. Ojan, mangga lebetkeun deui. Naon Mael? Anjir ya Ojan. Tah, kita lain mamang BH. Nyacamnya ka juru. Yes. Asok tang salak. Aneh si Ojan mah. Bang LTI bagian mana? HDL nik meni LP lem. L ngojay bekna. L gilek L asup. Ye, Tukang salap modal. yo mamang BH mana botak. Si age sami botak. Ribu aing mah. Jadi balik eleh kieu. Geus bener aing mah jadi pijat keliling di jalan.